Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid Bapak kelas genep? Sarehat? Sehat, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan mugi orang dipasihan kesehatan sareng kesabaran ya. Dugi ka ayeuna urang can tiasa lebet ka sakola masih diajar daring atau PJJ ya. Ayeuna urang teraskeun minggu kamari ya urang tos diajar sabulan teh hiji materi. Ayeuna urang diajar langsung kana bab 2. Nah, dina bab 2 urang diajar masalah wirausaha ya. Nah, kecap wirausaha di dieu teh aya kaitanna jeung widang ekonomi ya. Jadi wirausaha di dieu teh misalkan contohna nu dagang ya, eta dagang nu dagang teh eta salah sahiji non bidang ekonomi ya. Nah, ai sedangkan wirausaha teh asalna tina kecap wira jeung usaha ya. Ai wira teh artina mulia atawa luhung ya. Ai usaha artina nyaeta kamampu ngalakukeun hiji hal ngaliwatan kabisa sorangan ya. Jadi itu ya. Jadi wirausaha teh artina jalma nu punjul dina widang usaha secara mandiri ya. Jadi orang yang usaha secara mandiri ya, orang yang berusaha secara mandiri ya, orang dagang dia sendiri, jadi enggak kerja ke orang lain ya wirausaha itu. Jadi dia modal sendiri, dagangnya sendiri, dipasarkan sendiri ya. Nah, itu namanya wirausaha ya. Nah, di handap ieu dina pangajar ayeuna, nah di handap ieu aya paguneman ya. Nah, wawancara antara narasumber teh Pak Aming, anu ngawawancarana teh Ratna. Ratna teh di tempat wawancarana teh di tempat icalana Pak Aming. Nah, dina wawancara itu bisa dibaca ya wawancarana. Nah, Ratna, assalamualaikum Pak. Cenah cek Pak Amin teh waalaikumsalam. Ratna teh abdi Ratna siswi ti SDN Al Mubarokah bade nyuhunkeun waktosna ya kanggo ngawawancara Bapak dina icalan baso ya. Kumaha tiasa teu Pak cenah cek Ratna teh. Nah, itu didinya bisa dibaca ya. Bisa dibaca wawancarana antara Ratna jeung Pak Aming ya. Bisa dibaca di halaman 22 dugi ke halaman 23. Lah eta. Ya. Diajar baca. Nah, tugasna nyaeta halaman 23 pancen mandiri ya. Bisa ditingali contohna. Nomor hiji saha nu jadi narasumber ya. Saha nu jadi narasumber dina teks wawancara. Bisa ditingali ya. Kedua saha nu ngawawancara Pak Aming. Tilu saha ari Ratna teh. Jadi si Ratna itu siapa? Nah, nomor 4 Pak Aming teh jualan naon, jadi tukang naon tah Pak Aming. Nah, itu ya. Nah, dogi ke halaman 23. Nah, ini nomor 10 ya. Ai pancen kelompokna teu kedah dikerjakeun, jadi cukup pancen mandiri ya. Tugasnya cukup pancen mandiri. Pancen kelompokna teu kedah dikerjakeun ya. Itu ya. Nah, cukup materina dinten ayeuna ya. Dina halaman 22 dugi ke halaman 23
opat ya tugasna ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Satajan ditutup. Tugasna kelas genep paling akhir ya, paling akhir dinten Kemis, hari Kemis paling terakhir jam 10 malam ya. Tugasnya paling terakhir hari Kemis jam 10 malam. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya salah sahiji contoh wirausaha ya, gambarnya bisa ditingali ya. Ini contoh wirausaha nu aya di Indonesia ya. Bisa kalian perhatikan, ini salah satu contoh wirausaha ya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.